warahmatullahi wabarakatuh. Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan yang Allah muliakan. Minha arba'atun hurum, 4 bulan anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu tilu mah ngahiji, nu hiji mah misah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, anu biasa disebut ku urang suka ratu mah bulan Hapit. Anu kaduana bulan Dzulhijjah, anu biasa disebut ku urang dieu mah bulan haji. Anu katilu bulan Muharram, anu biasa disebut ku urang suka ratu mah bulan silih haji. Nu kaopat bulan Rajab. Kadang-kadang umat Islam karena bulan sorangan bete nyaho. Lamun karena bulan Masehi mah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, apal. Komo karyawan jeung pegawai negeri mah garab gaji ieu. Tapi karena bulan sorangan deh, bulan Islam boro-boro. Para hadirin wal hadirat, kadang-kadang bangga lamun lahirna di ngaran, lamun lahirna Januari aranan Januri. Lamun lahirna Februari si Febri, mun Maret Maria Mercedes, ari banget potongan kurung Dedes, mun April Aprilianti, Mei Meianti, November Novianti, pas Desember Desember Kunti, lag-lag takudia. Kenapa umat Islam teu bangga ku ngaran Islam sorangan? Maka wajar kalau ulama Mesir menyatakan limadza yata'akhkharul muslimun. Kenapa umat Islam selalu terbelakangkan, selalu kapanderian baik? Jawabannya satu, dikarenakan umat Islam sorangan, geus teu ngaindahkeun ajaran-ajaran Islam, geus teu make akhlak-akhlak Islam, geus embung diatur ku Islam, geus teu bangga cicing dina agama Islam. Aya urang Islam diaranna Muhammad Sawal, Sugan, Siti Sawaliyah, jarang aya mah aya. Banggana urang teh ku ngaran-ngaran batur. Maka diantarana bulan yang dimuliakan oleh Allah teh bulan Rajab. Rajab eta fadilahna cek ulama litathiril badan, kanggo ngabersihkeun anggota badan urang, dimulai ujung rambut sampai ujung kaki urang bersihkeun di bulan Rajab. Tina kalakuan-kalakuan teu balalenger, leungeun urang, suku urang, mata urang, sungut urang, celi urang. Sebab celi, mata, suku, leungeun jaga di akhirat bakal mentap pertanggungjawaban ka urang masing-masing. Cek mata dikamanakeun hak aing, lain didelekeun kana Quran, lain didelekeun kana sifat 20, lain didelekeun kana berjanji, lain didelekeun kana rukun wudu, kalah didelekeun karena TV, tontonan, HP, IG dan lain sebagainya. Mana cek mata hak aing? Aing teh hakna kudu nama neuleuh kana Quran. Bakal nagih, terpercaya modar dia teh heula. Jaga di akhirat. Masya Allah. Cek mata makana dina bulan Rajab ieu bersihkeun atuh kalakuan-kalakuan urang nu teu balalener. Kunaon anggota badan kudu dibersihkan di bulan Rajab? Kadituna jeung yang harepan bulan Sya'ban alias bulan Ruah. Cek ulama fadilahna litathiril qalbi, kanggo ngabersihkeun hate urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan Sya'ban? Sebab kadituna jeung yang harepan bulan suci Ramadan. Fadilahna suci Ramadan, bulan suci Ramadan ialah litathirir ruh, pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Allah. Kumaha ruhna rek bersih atuh mun hatena goreng keneh. Sedangkan hate raisul jawarih wa amiruha, sedangkan hate jenderalna
pimpinanana seluruh anggota badan. Bener pimpinanana rakyatna bakal beres, teu bener pimpinanana rakyatna bakal acak-acakan. Iyalah hate bener hatena, kalakuan jasadna bakal bener. Sungutna moal ngomongkeun batur bae mun hatena endah mah, sebab raisul jawarih wa amiruha da pimpinan atuh. Lamun urang eta hatena endah, sukuna dilempangkeun kanu endah, sungutna moal loba ngomongkeun batur, matana teu dideuleukeun kanu teu bener. Iyalah maka kudu dibersihkeun, titah ngajaga hate. Kumaha hate rek bersih atuh? Mun kalakuan anggota badana masih masih gor, talengan-lengan ya bulengan kokod cek bahasa Inggris nama Ustad Faridnya kokod, eta bahasa Inggris cikesal eta. Ya lengan coba lengan urang ya lengan bo pak punten lo banyak kel tasbih ta lo banyak kel HP atau jajal lujur orang dia ya. Sungut urang loba maca istighfar tah loba ngomongkeun batur munasabah siara rombeheun teu jager-jager. Mata urang loba nempok Quran apa to loba nempok TV jeung HP. Munasabah bureng terahum teu cager-cager. Ya suku-suku urang teh ibu-ibu, ya suku urang loba lempang ka majelis taklim ta loba lempang ka sawah. Munasabah leluncangeun. Takwari mah dirobah ku urang setik-setik di bulan Rajab. Bahkan bulan Rajab punya keistimewaan, jelema puasa sapoe tanggal hiji bulan Rajab dihampura dosa ku Allah 3 tahunan. Teu cukup ku amin kudu ku puasa. Amin puasa mah henteu enak emang ada geuja. Puasa tanggal 2 dihampura dosa ku Allah 2 tahunan. Untung nu puasa untung ya. Puasa tanggal 3 dihampura dosa ku Allah 3 tahunan 1 tahunan. Masya Allah 3 hari berbanding 6 tahun para hadirin. Masya Allah ilah bulan Rajab. Nek nanya kula eta kamari keur tanggal hiji para ruasa nu puasa ibu-ibu ngacung bohong dia kawin deui salakina. Ih kot kararieu deui tarurun kunaon teu para ruasa ku ngaredul-redul teuing. Masya Allah ibu-ibu mau ditanya rajin. Insya Allah ai bapak-bapak mau nanya aing teu hayang kaciri banget ngedul mau lagi potongan cek aing aja. Ya deui budak Sukaratu geus kasohor Sukaratu dilawan bau. Laju bae pan masyarakat menjawab, coba dak tanya eta kiai cenah ngomong nitahan puasa sampai ke orang mahena puasa tante i tolol. Atulah nanyan ka kiai lain cenah bisi nitahan beka urang cenah ari manehna puasa henteu nu kitu ngaranna kiai Oktober Februari mawa obor dicak tai i tolol. Sia maka mana bae tah hirup Oktober Februari mawa obor rincak rugi nangan sakali jajal jelema teu mawa obor teu mawa batre urang ku ari lempang mawa batre peliye be rincak nu biye nah anak ini biye barang disurot srot waduh tokai sabaraha kali rugina sakali langsung dikumbah jajal teu mawa batre peliye be popoekan. Nah ini biayanya aruh aing pan hate mah penasaran cek hate lengan ulah ngajedog be dia coba gerak comot tanah suku dicomot ku lengan sat sabaraha kali tarugi 2 dikieu-kieu be ku lengan. Nah ieu nya waro aing cek hate irung pan dia nu boga ambuan kulantaran dar salesma begitu ngok menempel barangkali tarugi 3 akhirna susar sasar neangan cai neku kumbah ai jeger be nabrak pager imah mitoha ngajengkang mena misalah leungeunna ge barangkali tarugi. Makana moal mahi jalma bodoh jeung jalma pinter mah euy
istighfar khusus di bulan Rajab. Sahabat jalmana dawam istighfar nu iya di bulan Rajab 70 kali dibacana, maka seni neraka moal nerak meulem awak manehna. Lamun ieu geus nyaho kula ngaranna ngingetan, lamun ibu jeung bapak teu acan terang kula ngabejaan. Baca ku para pemuda, baca ku para pemudi, baca ku bapak, baca ku ibu, turutan kuring. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Apal istighfar nu tadi sapeting 70 kal. Ya sungut ya geus ulah sok loba ngomongkeun bat. Nah, mending ulang lobakeun maca Astagfirullah Rabbal Astagfirullah. Cek Habib Abdullah Al-Haddad dina kitab Risalah Muawanah dangukeun ku ibu jeung ku bapak, di akhir zaman aya 2 kalimah nu bakal ngamanfaatan ka awak urang selain Quran. Naon nu kahiji? 1 kasratul istighfar, lobakeun maca nu kadua kasratus sholawat, lobakeun maca salawat. Nggak supaya tahu diri ulah loba-loba teh. Nah ya sungut orang lobakeun maca maca salau, ulah dipakai ngomongkeun bat. Pan pernah Siti Saudah bu, Siti Saudah itu istrinya Rasulullah, ada yang bernama Siti Saudah. Eta Siti Saudah teh ya bu, rek ondangan Rasul kalersan nuju aya di bumi Siti Saudah. Siti Saudah izin kakang jeung Rasul, punten Rasul abdi bade ondangan, diizinan teu ku anjeun, lamun anjeun ngizinan abdi rek ondangan. Cek Rasulullah, lamun anjeun rek ondangan Saudah ti imah keneh kuari kudu ngaheum-heum cai dina sungut anjeun. Atuh Siti Saudah nurut jaka kanjeng Rasul jeung ka suami ieu. Kieu bi Siti Saudah bu ondangan. Sabab dipiwarang Kangjeng barang datang ka nu hajat, pan eta di nu hajat mah jelema nu kumaha macem aya. Eta Siti Saudah ningali aya awe jangkung hideung kuru jangkung make baju beureum paduang kompor kahuruan, gebos ti kajauhan maka deuleuna. Masya Allah, eta Siti Saudah gumeretes dina hatena. Cek Siti Saudah, ih eta jelema kumaha mantes maneh dina hate Siti Saudah, dina hat atos be uwi Siti Saudah. Rasul masih kena aya calik, masih kena aya di bumi nuju calik di kursi. Cek Rasulullah, atos Saudah undangan anak atos Rasul. Cek Rasulullah, Saudah utahkeun cai tadi dina sungut anjeun. Diutakeun ku Siti Saudah ai gejloh teh getih campur nanah anu hanyir. Ngaranjuk Siti Saudah kaget, Rasul pan ieu jadi robah tadina cai kuari jadi robah getih campur nanah anu hanyir. Cek Rasulullah, anjeun tadi dinu hajat ngomongkeun batur Saudah. Cek Siti Saudah, kumaha abdi rek ngomongkeunana Rasul, sebab mulut abdi dipiwarang ngaheum-heum cai ku anjeun. Heeh, sungut sia teu ngomongkeun, tapi hate sia gumeretes. Kakarak hate gumeretes ngomongkeun batur, model kitu siksaanana. Komo urang unggal poe ngomongkeun bet. Matak pake masker eureun, tas yang ngomongkeun batur geus. Ieu lah urang. Ndak iraha mikir ibadah geus karolot atuh ieu urang teh bakal balik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kula pernah ditanya oleh salah satu pejabat pemerintah pada DPR, kumaha tak jawab nanya manehna, Pak Kiai kapan berhenti Covid di negara kita? Cek aing atuh teu nyaho aing ge dulur lain tak corona
Kapan Pak Kiai berhentinya corona di negara kita tercinta Republik Indonesia ini? Cekula kalau ini corona pengen cepat mabur di negara yang kita cintai, bagaimana masyarakatnya? Mun masyarakatnya tobat ke Allah, benar ngajalankan agama, akur jeung tatangga, akur jeung duduluran, tilok siling omongkeun, tilok siling gorengkeun, maka corona bakal lempang di negara urang. Si masjid, si pengajian, kapan mau tobat? Lamun tobat, corona mabur. Kumaha masyarakat? Aya kitu kiai corona, atuh aya aja makhluk Allah. Kadeuleu atuh teu nyawa aing ge. Nah, hayang salamet tina corona. Pan aya sasalawatanana. Mun bisa turutan, mun teu bisa cicing bae dengekeun. Ngan ke terakhir keturutan. Pasti bararisa insyaallah. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina bi barakati sholawatina salimna min corona bi barakati sholawatina salimna min corona. Apal ya, bersihkan kuari suku orang lengan orang, sabab jaga bakal minta pertanggungjawaban di payunan Allah subhanahu wa ta'ala. Talamun geus dilakukan kalakuan anggota badanna bersih, lenganna hade, tah sukuna hade, terus matana didelekeun kana Al-Qur'an nya punya, ta insyaallah hatena bakal sebab al-zahir yadullu alal batin. Zahir teh nuduhkeun kana eusi, lamun zahirna bagus insyaallah biasana eusina sok bag. Nah kitu tah ieu. Mantak lamun geus zahir bersih, hate urang tinggal dibersihan ku urang atuh. Sebab hate eta ngabogaan penyakit. Lamun urang gering zahir mah langsung ka dokter. Riet hulu ka dokter, mame ka dokter. Riet hulu nu luhur nginum paramek, lieur hulu nu handap mek. Sae kiai sae nyareat dipiwarang ku agama ibadah hukumna. Tapi ai gering hate kunaon tilok diubaran. Masya Allah. Lamun dohir mah gering langsung dokter, langsung dokter. Langsung karatu tos asar dipariksa ke dokter. Geus kolot ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, cek dokter, dari mana ibu? Sukaratu dok. Oh tetangga Pak Lurah, dulur misa nama dia mah. Kalau ke DPR tuh, oh itu mah adi beteng gitu. Ibu kenapa? Atuh ini dok hulu lalanjung aja. Maklum lah ulang sukalatu iyalah maklum lah. Ulang sukaratu atuh. Hulu lalanjung aja, ini penglihatan diriakan dok ini. Ini alam dunia ngubeng dok muter ini. Ini maaf aja dok, ini kelihatannya ini hulu dok terpenyon sama ibu mah dok ini. Oh iya, cek dokter. Ibu udah berapa hari begini? 3 poe dok. Oh iya. Terus ibu apalagi yang dirasa? Atau ini dok, letah nggak punya rasaan. Kemarin juga ngakan uyah cenah ararasin, ngakan cabe lalada, ngakan gula araramis, ngakan tai ceuli pahit. Atau nekan ku dia tai ceuli dirasaan. Jatai ceuli yang pasti pahit, lamun amis sebut di rumung sirum. Oh iya, terus ibu apalagi yang dirasa? Ini dok, badan lulus aja. Kemarin juga waktu ngising tuur nilep. Atau pira aku keur ngising burung teu nilep tuurna. Pira aku burung nangtung ngisingna. Atuh kabeh nilep lah. Oh iya, dipariksa ke dokter. Cek dokter, ibu terjangkit penyakit darah tinggi. Waduh, ada gitu dok, getih aya nu jangkung. Mulai sekarang ibu jangan suka makan sama kambing nih, nu edan lepas. Atau ibu menjatilok nyatu jeung embe. Talamun dohir mah kurang diubaran para hadirin wal hadirat langsung ke dokter. Tapi ketika penyakit batin
hate nu gering. Aduh, tilok dia lubaran cuek-cuek baik. Penyakit hate teh aya 9 cek ulama ahli tasawuf. Pak, ingatkan ku bapak ya. Iya penyakit hate aya 9. Hiji hasud, 2 suudon, 3 ujub, 4 ria, 5 takabur, 6 jahil bodoh, 7 bukhel pelit, 8 kaslan, 9 aing poh deui. Toma ialah penyakit hati anu bakal ngaruksak karena kalakuan anggota zahir urang. Pertama hasud. Tah iya kumaha eta hasud ibu-ibu bapak-bapak? Hasud eta teu kaop manggih batur meunang kanikmatan, laju bae bibirna nyengsol sabelah. Tatangga nemu di termos teteh nu ngagolak batu godoplokan. Tatangga kebeli motor ibu salesma, tatangga kebeli mobil batuk, tatangga imana 2 tingkat asup rumah sakit ditong ku anakna emak cenah mendingan kumaha tatangga urang teh kebeli mobil cenah 2 hak bae teh mah modar imah teh kajian mobil teh kabeli tungtung namod sanu untung kiai jeung budak santri lumayan bisnis kuli baris da santri kuari mah kitu. Ih ngadenge benu paeh ih kiaina macan datang can lempang di makene santrina mah geus datang ka lembur nu paeh teh pot barber nyolatkeun amprekan beres nyolatkeun manggi aki-aki keur batuk jaya calon hiji tereh ieu kuat dicirian batuk asana moal lewat 3 poe cenah la ilaha illallah. Ih talolol jasa iyalah hasud. Pican penyakit hasud bapak-bapak ibu-ibu tah iya penyakit hat. Warung ieu rame warung itu rehe teluh ting seleber. Rabbana karim iyalah hate susah apa hate mah mentak tetekeun ku urang atuh ya hate urang teh tidak bener-bener atuh taqarrub ka Gusti Allah. Ialah penyakit hasud. Wal hasud la yahsulul maksud. Jalma tukang hasud kapapada kata tangga kabaraya kadulur moal kudu hasil maksudna. Naudzubillahi min. Moga-moga berkah rajaban urang picen penyakit hasud. Amin. Sakitu anu kepeatur moga-moga aya manfaatna. Hampura ka panitia kuring mah bade teras kana mobil hapunten para kasepuhan di masjid anu di luar isim kuring teu tiasa ka masjid deui hampura Bapak DPR Bapak Lurah sakitu nu kapiatur ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.